Ketika Kangjeng Nabi Mi'raj aya nu keur ayun-ayunan di handapeun aras. Naros Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril. Jibril, aya teh saha nu ayun-ayunan? Umat anjeun Muhammad. Saha ngaranna? Uwaisul Qarni. Beuh. Keur naon eta di dinya? Istirahat nama di dinya teh. Nikmat jasa. Istirahat ayun-ayunan di handapeun aras. Ya Allah. Masya Allah karim. Wali Allah. Ieu istirahat di handapeun aras. Gideg Kangjeng Nabi. Eta hamba Allah dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Lamun geus aya di alam eta, alam malakut. Komo lamun geus aya di alam jabarut. Geus hese nyaritakeun ada. Kangjeng diantar ku malaikat Jibril datang ke alam malakut. Ketika dek ke alam jabarut, malaikat Jibril teu sanggupeun. Dititah milu, ayo Jibril, pan tadi babarengan teu bisa lain wilayah. Emang lah aya wilayah kula mah alam malakut. Ketika naik ke alam jabarut lain wilayah kula. Henteu saya tiba, oh Muhammad, lamun kaula naik ke alam jabarut, geseng awak kaula. Beuh horenganan aya wilayah-wilayahna. Nah, malaikat Jibril teh sanggupeun ke alam jabarut, tapi Kangjeng Nabi menaik ke alam jabarut. Masya Allah, usul ilallah.